Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun deui cariosan urang para ibu sadayana. Dina kitab akhlak tegasna masih keneh hanca ti payun teh dina adab-adab lisan. Adab-adab lisan. Sateuacan ngalajengkeun yen pada dasarna nu kamari teh ngeunaan lisan teh. Ku dosa lisan teh ku urang teu tiasa ngajaga kana lisan. Nepikeun ka status syahid oge gitu. Tiasa terbantahkan ku pedah diri anu teu bisa ngajaga kana lisan. Ini nu riwayatna teh kamari aya sakalompok jalmi di zaman Kangjeng Rasul nuju ngariung nyarioskeun jalmi anu dianggap maot syahid. Bagja temen ieu jalmi tiasa gugur di jalan Allah, ngabela agama Allah. Hani ambil jannah kitu sakasauran jalmi nu ngarumpul teh. Bagja temen ieu jalmi kalayan surgana. Teras Nabi teh ngupingkeun ngadangu kana eta cariosan teh. Teras Nabi teh kalah nyarios kieu wa ma yudri kana Allahu. Naha anjeun bot boga pamadegan kitu. Saestuna eta jalma teh tuh sok cumarita perkara nu teu pantes keur manehna. Gitu. Jeung sok ngameditkeun kana perkara anu sabenerna moal ngabeungharkeun. Tatina eta teh teu boga dan teu tiasa ngajagi diri tina lisan, dosa-dosa lisan ieu teh matak ngahalangan gitu nya tina impian maut syahid ya gitu. Raheut ku peureup gitu. Nyerina harita gitu. Tapi raheut ku lisan mang puluh-puluh tahun moal leungit. Nya gitu. Lisan mah. Kamari mah pikih dasab mah. Aya nama akhlak. Aya 8 perkara nu kedah kurang dijagi tina akhlak teh. Tina lisan. Pahpad lisana kamin samaniantin. 8 nu kedah kurang dijagi lisan dosa lisan urang. Al awalu al kadzbu. Bohong, Bu. Kidib teh bohong. Mawi zaman Nabi, zaman sahabat aya jalmi nu ngabohong nyaeta ngaku-ngaku sebagai nabi. Matak ngaranna teh Al-Kadzab Musailamah Al-Kadzab. Jadi nu tukang ngabohong gelarna teh Al-Kadzab teh, Bu. Al-Kadzab. Nu gede wadul ngarahul we anu kitu teh Al-Kadzab gitu. Tukang ngebohong apa tuh. Gitu. Wa huwa min qabaihiz dzunub. Eta teh ti antawis panggoreng-gorengna dosa ngabohong teh gitu. Fahfad minhu, maka anjeun kudu ngajaga diri tina dusta, tina ngabohong. Bil jidi wal hazal, rek dina urusan anu serius, rek dina urusan anu teu sapira gitu. Kumaha cenah urusan anu serius? Mangga we raraoskeun urusan anu serius naon gitu. Urusan anu serius dina urusan ibadah sakeuna ngabohong. Atau dina urusan-urusan anu enteng. Contohna kumaha lah dina obrolan-obrolan anu enteng lah gitu. Ditaros we. Di mana gitu. Padahal tos ti kaler ngajawab tos ti kidul gitu. Di mana? Di Tanjung Sari padahal tos ti Sumedang. Tak ieu teh kalebetkeun ngabohong dina urusan anu teu sapira. Maksudna teh moal seueur pangaruhna naon gitu. Tapi tetep Bu diwagel mah kieu teh. Naon margina? Dengan ngabiasakeun gitu bisa jadi bakal kababawa watak itu terbiasa engkena ngabohong dina urusan anu penting gitu. So engkena bakal ngadidik diri sorangan ngabiasakeun dirina nganggap sepele kana ngabohong.
engke teh kacaplosan ngabohong dina urusan anu genting gitu. Jadi sanajan dina urusan anu teu sapira obrolan sari dinten eta ge tetep diwagel teu meunang. Gitu. Kumaha urusan-urusan anu badag seueur gitu. Ditanya tos salat teu acan, tos pedal teu acan. Gitu. Puasa teh ayeuna puasa gitu. Gitu. Tangke aya pengecualian sababaraha kondisi ke bakal aya dipayun pengecualian gitu. Aya mah hukum dasarna gitu. Hukum dasarna nu namina ngabohong teu kene. Wala tu'awidu lisanak alkid bahazalan teu meunang anjeun ngabiasakeun ngabulak-balik lisan teh kana kabohongan dina urusan anu teu sapira teh ya. Sabab tadi teh payatadaa ilal jiddi itu bakal ngadorong kena teh ngabohong dina urusan anu sade ya, urusan anu serius gitu. Wal kidbu min ummahatil kabair nu namina ngabohong teh indukna dosa-dosa anu gede. Indukna dosa-dosa badag. Biasana kan ngabohong teh sok digunakeun keur nutupan kasalahan. Karena era, karena sieun, karena kumaha gitu ngabohong. Tangkena teh keur nutupan deui ku kabohongan deui. Bohong deui bohong gitu. Sanajan asalna teu sapira, tapi lamun perkara ngabohong nu teu sapira digondo-gondo lamun nya teh mah lebetna kana dosa alit gitu nya ngabohong anu teu dina urusan anu enteng teh. Maka dosa alit moal aya dosa alit lamun dilakonanana terus-terusan gitu. Jadi dina ieu teh dina dawuh para ulama teh alas sogo iro ma'al istimror walal kabairo ma'al istighfar gitu. Teu aya dosa anu alit lamun dilakonanana terus-terusan. Sareng teu aya dosa anu ageng upami dibarengan ku istighfar. Gitu. Rasulullah ngadawuhkeun kieu ngeunaan ngabohong teh. Alaikum bisidqi, wajib anjeun jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, sabab nu namina jujur eta teh matak mawa kana kabeneran, kana kahadean. Wal biru yahdi ilal jannah, jeung ari kahadean kabeneran eta teh matak ngamawa kana surga, ngadorong ka surga. Wa iyyakum wal kidba, jauhan ku anjeun bohong. Fa inal kidba yahdi ilal fujur, sabab nu ngaranna ngabohong matak ngadorong kana fujur, kana lacut, kana jahat. Wa inal fujura yahdi ilanar, nu namina kajahatan, kalacutan eta teh matak ngadorong kana neraka cenah kitu. Jadi sebisa mungkin kudu kurang ditutup pintu-pintu kabohongan ti arah nu mana wae gitu. Suma innaka idza arabta bidzalika saqatat adalatuka. Cobi bayangkeun cenah aya ku urang, ku anjeun dina ieu nasihat teh. Lamun ngabiasakeun anjeun cenah kana ngabohong, maka dagoan we bakal rag-rag adalatuka, keadilan anjeun gitu. Sikoh kepercayaan anjeun bakal rag-rag pokona. Harga diri anjeun bakal rag-rag cenah teh. Lamun ngabiasakeun kana bohong sanajan dina urusan anu teu sapira. Antosan we cenah kitu. Lara bujang-bujang kitu atuh. Aya mau ngukur heula we lah kitu nya. Urang we kitu. Lamun gaduh rarencangan anu ngawaduh we ngarahul teh. Sok alim deui urang teh mempercayakeun hiji urusan ka manehna teh. Urusan deui. Nya gitu. Tah eta teh urang cobi euntengkeun ka diri urang gitu. Kumaha lamun diri urang saeueun bohong. Batur ge sami kitu teh. Gitu.
Jika nu ditagih hutang peribahasa icuk cole icuk cole. Isuk sore isuk sore. Aduh. Pendagoan cenah bakal runtuh harga diri wibawa anjeun keadilan anjeun kapercayaan anjeun ku sabab cariotaan anjeun. Wa ida aradta antari pak khobhal kidbi lamun anjeun boga maksud hayang apal kumaha gorengna bohong gitu. Gorengna sifat bohong maka pangdur ila kidbi goirika sok tingali tah kabohongan anu terjadi dina diri batur gitu. Tadi teh dianggo ngeunteung teh lamun urang hayang apal kitu kumaha kana gorengna kabohongan cobi ku urang bayangkeun sosok jalmi anu ku urang wauh anu sok ngabohong gitu menurut pandangan urang pan urang hilang kepercayaan keheul gitu tak bayangkeun teh tadi lamun eta teh anu ngabohongna teh urang beureun batur ge kitu sarua enak geuleuh wah tapi gitu. Pakali ka pa'al pi jami yubi ka malihan ieu konsep tadi teh ngeunteung ka batur teh gitu. Ieu teh dina sagala urusan, dina ngeunaan sakabeh aib-aib urang, Bu. Kudu dianggo ngeunteung teh henteungan saukur dina bab ngabohong tadi teh ya. Gitu. Dina aib-aib urang. Kumaha maksudna lamun ayeuna naon aya dina urusan aib we jalmi anu sok ngumbar-ngumbar kana aib gitu. Ngumbar kana aib. Cobi kurang bayangkeun batur saha wae anu urang wau anu sok ngumbar kana aib sorangan gitu. Rek aib pribadi, rek aib rumah tanggi, aib keluarga. Nya aib teh perkara anu lamun kadangu ku jalma nu bersangkutan teh mata keheul gitu. Tapi nu aneh mah aya jalma anu dengan banggana ngutarakeun kana aib sorangan gitu. Duh, dulu saya cenah wah, dosa tuh udah saya lakukan semuanya gitu. Mulai dosa kecil sampai dosa besar dengan banggaan gitu. Pokoknya mah keur ngora mah wah cenah tong geus ka ieu pokoknya mah kapapai gitu. Inum-inuman cenah sagala geus kapapai ku saya cenah gitu. Rek dosa naon cenah gitu. Ini nikmat nyarios gitu. Ieu ngabolehkeun kana aib sorangan. Ari aib mah kudu kudang ditutupan. Di antawis doa nu ku Nabi diajarkeun teh pan, bahkan ku Nabi didoakeun pikeun umat Nabi Muhammad teh nyaeta nutupan kana aib. Almastur uyuba ummati sayyidina Muhammad satron qawiyan ya rabbal alamin. Ya Allah, tutupan sadaya aib-aib umat Muhammad gitu. Kalayan panutup anu kuat. Allah miwarang nutup. Komo lamun aya batur deui ku urang dibolehkeun ya beki salah deui. Gibah teh ya, karetna teh. Gibah teh. Ada gibah teh ya di zaman modern mah dikemas jadi sebuah program teh ya geuningan Bu. Kadang nu keur parasea ditampilkeun geuningan. Aya artis nu ngabebet-bebet korsi, aya artis nu ngalung-ngalung naon dina acarana teh geuningan. Lamun urang teu tiasa milih-milih TV mana. Nya memang raos gitu katinggalna teh gitu. Oh, nonton nu parasea teh. Karena lamun aya artis parasea teh sok ngahajakeun ku media teh diangkat gitu. Karena televisi teh kana acara eta. Acara naon teh gosip. Gosip teh digosok makin sip cenah gitu. Itu nama orang milih-milih we. Acara nu urang ditonton. Sebab urang teh ulah ngemut sehari taun gitu. Pasti aya dampak anu ieu jangka panjangna. Dampak panjangna kana spiritual urang teh gitu, Bu. Jadi nu talina urang rek suluk teh fokus gitu menuju ke Allah Subhanahu wa taala teh kabengbat deui kuno kitu, kabengbat deui. Lami deui gitu. Jadi tadi teh nyaeta henteu ngan saukur dina urusan ngabohong wungkul
jadikeun enteng batur teh nya eta dina urusan sadayana, urusan aem kalebet kitu. Kanyahokeun ku anjeun anal kalam wasilatun ila maqasid. Ari caritaan teh eta teh wasilah pikeun meraih nu dimaksud ku caritaan. Eta pamaksudan teh setiap pamaksudan bu anu terpuji. Maksudna teh pamaksudan naon wae anu dimeunangkeun ku agama. Mungkin diraihna teh ku kebohongan bisa, oge bisa diraihna teh ku kejujuran. Jadi lamun aya hiji tujuan anu mungkin bisa diraihna teh ku bohong jeung ku jujur, tangtos nu kudu kurang dipilih teh perkara anu jujur. Kumaha contona dina ical galeuh we, dina ical galeuh. Dina ical galeuh. Sok aya nu nawis si pembeli teh, komo ibu-ibu mah da paling jago nawisna teh. Ya sabaraha 10.000, 5.000 weh, terangadeun nawarna teh. Ta cek nu dagang teh aduh sakieu mah teh acan aya, acan aya, teh acan kabagian gitu teh. Atuh teh acan ayaan gitu. Atawa misalkeun si pedagang teh meserna barang teh pameseran modalna teh 7.000 misalkeunana gitu. Diicalna teh 10.000. Heug nuna anu bade meser teh nawis 8.000 gitu. 8.000. Ya sabaraha ieu teh 10.000 cek nu meser teh 8.000 weh gitu. Heug si nun ieu teh anu ngicalna teh nyarios aduh teu dituna ge 8.000 gitu kan. Bohong teh. Atanapi aduh teu acan ayaan. Teu acan ayaan. Maksudna kan tujuan nama supaya rek ngaraih keuntungan gitunya gitu. Tapi kan masih keneh aya bahasa jujur anu bisa digunakeun pikeun ngudag keuntungan teh gitu. Kumaha we carana mah gitu. Aduh nya ieu teh ipis pisan ka abdina gitu atau kumaha we gitu nya. Muhun nya nya sawilah gitu. Jadi nalika aya hiji tujuan anu tiasa diraih ku cara ngabohong sareng ku cara jujur, maka tinggalkeun bohong ku cara nu jujur wae gitu. Mah contona mah kan tun dikembangkeun we kitu. Nu tadi we lah gitu bujeng urusan ieu. Ditaros begitu. Tos ti mana? Urang tos di Tanjung Sari ngawlar di Sumedang sanajan moal aya efekna naon gitu. Naon saha nu dirugikeun gitu. Gitu. Tak biasana sok kalepasan jalma teh dina cariosan teh. Kadang-kadang sok aya nu dibohong gitu. Komo lamun tos ti panyabaan. Aku da sagala teh hoyong dicarita-carita ka batur teh. Abdi mah kamari buka bersama sareng wali kota cenah aduh. Duh eta di bumi wali kota mah aya guci anu jangkung cenah. Aya meureun jangkungna teh 5 meter mah cenah gitu. Jujur. Gitu. Tah biasana kitu penyakit orang mah. Upami tos ti panyabaan, hayang sagala dicarita-carita. Tos uih umroh, hayang nyarita dah. Kadang-kadang lamun kalepasan mah sok di langkungan tuh. Terus cenah alhamdulillah alhamdulillah jadi itu teh anu lah kan gitu lah misalnya nawangul gitu lahan apa surat teh kena disaikeun nya di ditu mah mesti awon oge menuju di tanah suci mah tah akhirnya waras teh padahal anjeun teh damang teh mesti sehat alhamdulillah ngaos wae misalna upami kitu kumaha padahal mah sakit di ditu teh tapi pas teh ingin seriuskeun saurna gitu apa ngabohong gitu kumaha. Oh, untuk teh yang disaurkeun anu awonna teh perkara anu matak nimbulkeun kana aib gitu. Anu matak nimbulkeun kana aibna aib pribadi, aib agama, aib itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Tetap kembali karena hukum tadi teh ngabohong pada dasarnya teh kenging gitu. Satungtung tadi teh urusan anu mas urang tiasa jujur maka jujur.
Hiji tujuan anu eta teh tiasa diraih ku cara ngabohong sareng jujur, ngabohong tinggalkeun candak jujur teh gitu. Apa penyakitnya gitu. Lamun tos ti hiji panyabaan gitu, anu batur teu aracan gitu. Sok hoyong sagala dicaritakeun. Sok di langkungan gitu. Soalnya mah gitu. Nya tadi teh ya contohna. Alhamdulillah cenah kamari tos buka bersama sareng bupati cenah gitu. Eta cenah diteun bupati mah aya balong meuni lega, aya lauk, aya gurame, aya tawes, aya nilem ni sagede talak naon sagede dampal panangan cenah. Ibu saha anu boga bersama teh nya pun lanceuk nah gitu. Eta jabatan sih. Tah sanajan perkara anu memang moal ieu nya moal mengibatkeun hal anu goreng gitu. Tapi da tetap bakal aya dampak ngadidik diri soan dirinya lira ku bakal terbiasa karena bohong gitu. Jadi aya perkara nu pamaksudan tiasa diraihna teh ku jujur sareng bohong, maka tinggalkeun bohong candak nu jujur gitu. Palkid bupi haram untuk maka bohong di dinya hukumna haram. Non sababna di adamil hajat, sabab teu aya pangabutuh. Teu meunang gitu. Tapi aya kondisina kieu Bu, hiji pamaksudan teh bakal tiasa diraihna teh ku cara ngabohong. Walam yumkin bisidik jeung teu mungkin diraih lamun jujur. Bakal aya mangsana kitu, aya kondisi kitu. Lamun kitu kumaha palkidu pihi mubahun. Lamun di dinya mah maka ngabohong dirinya hukumna meunang. Jadi hiji tujuanna teh tujuan anu mubah nu dimeunangkeun. Gitu. Nu dimeunangkeun. Anu terpuji teh terus moal mungkin tiasa diraih kajaba ku ngabohong, maka ngabohong hukumna sanes wajib ya, tapi menang hukumna. Mangga gitu, ditolerir lah gitu. Palkid bu pihi mubahun gitu. Contoh sapertikeun kumaha perkara-perkara anu urang teu tiasa ngaraih eta teh, hukumna mubah eta perkara teh. Urang lamun teu ngabohong teh urang moal hasil gitu. Dina perkara-perkara anu teu aya di cara angin ku ngabohong eta gitu. Contona ya sapertikeun misalkan urang dina raraga ngalindungi kana hak urang. Aya barang urang anu diheureuykeun ku batur. Sageurana gitu. Atawa misalkeunana aya urang kasedek urang aya nu nambut artos gitu. Tapi dina kondisi urang memang teu gaduh gitu. Aya mah aya tapi urang peryogi pisan deui gitu. Gitu. Aduh hapunten. Ieu mah beradi angge biaya pun anak sabenerna gitu tah. Sabab ieu hukumna meunang teu nanaon gitu, teu nanaon gitu. Ulah nyebutkeun teu gaduh. Nah, kumaha pamikir Pak Ustad misalnya aya jami nabut sakali teu bayar nya dugi ka urang teh dimanggakeun sawioskeun eta. Nambut deui mah kitu mah aya soal teh gaduh abdi teh. Teu gaduh kanggo nambutkeun mah kitu kumaha pamikir tuh. teu gaduh kangen nambutkeun. Terus 2 kali bisa gitu. Oh. Kumaha Nya upami kitu mah naon tadi sauran ibu mah kangen nambutkeun mah teu gaduh eta mah teu ngabohong gitu mah. Teu gaduh kangen nambutkeun mah gaduhna kangen nu sanes gitu. Gaduhna kangen nu sanes gitu. Intina di dinya aya unsur urang ngajagi nya, ngajagi tina hak urang abis disaliwarakeun ku batur gitu. Maka eta di dinya hukumna kengeng gitu. Kengeng meunang hukumna sanes hae meunang gitu, diperbolehkan gitu teu nanaon.
Tapi abi mah bade jujur wae, nyata langkung sae mangga gitu. Bade jujur gitu. Nya. Nya gitu. Nah gitu muhun gitu. Oge aya deui mangsana perkara anu pamaksudan anu diarahna teh mung ku ngabohong-bohongna carana teh hiji-hijina di kitu. Maksud wajiban. Oh, ya aya pamaksudan anu hukumna wajib ya mabu ya. Tadi mah pamaksudan hukumna mubah tiasa wae. Jadi dibolehkeun pamaksudan hukumna mubah teh. Naon? Urang henteu mayah henteu urang nahan diri urang tina masihkeun masihan hutang kana sanes hukumna mubah. Pan ngahutangkeun urang mubah tiasa wae tiasa urang masihkeun tiasa urang nolak man gitu. Ieu perkara anu mubah. Gitu. Tah, aya deui perkara anu hukumna teh ieu teh wajib. Pamaksudan ieu teh hukumna wajib terjadi. Ngan ieu teh moal tiasa kalaksana lamun urang henteu ngabohong. Maka ngabohong di dinya mah hukumna teh jadi wajib. Contoh, faidah tapa musimun min dolimin wasalanahu wajib al-kidbu. Aya jalma anu rek didolim teh. Tadi teh ditodong atau napi dipaksa. Biasa dipalak lah. Di bus atau di angkot atau di mana gitu. Diangkot. Dipenta minta duit ya, sekieu atawa eta kadiekeun gitu. Urang teh ngabohong, aduh, ampun ieu teh aya deui abdi kangge ieu. Kangge ongkos ge ieu ge cantang teh cekap. Kumaha? Tadinya kan ngabohong. Tapi ngabohong di dinya teh aya perkara wajib anu kudu terlaksana. Naon perkara wajib eta teh? Urang ngajaga diri, ngajaga harta ieu hukumna wajib. Perkara nu di ku agama diwajibkeun teh. Maqasidus syariat teh pan aya 5. Ngajaga diri, ngajaga akal, ngajaga harta, ngajaga agama. Ngajaga diri, ngajaga agama, ngajaga akal, ngajaga harta, ngajaga turunan. Tah ieu Bu, nu 5 ieu teh maqasidus syariah. Maksud syariah dilungsurkeun teh pikeun ngajagi nu ieu. Atuh. Jadi hifduddin ngajaga agama, hifdun nafsi ngajaga diri, hifdul akli ngajaga akal, hifdul mal ngajaga harta, hifdun nasali ngajaga turunan. Gitu. Ngajaga agama ulah aya jalma ulah dengan tep ka jalma-jalma nu rek ngarusak agama. Hifdun nafsi ulah aya jalma anu rek ulah diantep lamun aya jalma anu rek ngarusak kana diri urang, rek nganiaya urang. Tah didinya urang ngabohong hukumna wajib. Gitu. Terus hifdul akli ngajaga akal. Akal kudu dijaga ulah kelak dijieun teu eling akal teh. Ku inuman, ku obat-obatan. Tak ngaharamkeun agama. Hifdul mal ngajaga harta. Bahkan harta urang gitu. Lamun kurang dijaga napikeun ka urang maot ngabela harta urang, hukumna syahid. Maksudna teh diagungkeun ku agama. Ngajaga harta orang, terus ngajaga keturunan orang, ngajaga secara nasab, ngajaganya secara dohirna gitu. Mawi diantoisna diharamkeun takrobuz zina eta dina raraga ngajaga keturunan nasab orang gitu kahandap. Tah ngajaga perkara nu eta lamun teh mah teu aya deui cara iwati ku ngabohong, maka sok ngabohong. Bahkan nepikeun ka dina urusan Islam oke keislaman ku ngabohong pun diperbolehkeun gitu. Hayu asup kana agama kami atau tinggalkeun keyakinan maneh dina keislaman. Barijang ditodongkeun, pestol ditodongkeun. Atawa bedog terus dikeureuyeukeun tah. Parang geus disiapkeun gitu. Asup kaluar sia tina keislaman maneh gitu. Pindah kana agama kami. Tah keur kitu ngabohong, heueuh kami iman kana agama anjeun, kami rek ninggalkeun agama kami. Dina kondisi gitu, langke bakal aya hukum anu ieu, aya hukum anu khusus. Henteu kalebetkeun jalma murtad dipaksa kitu mah. Berarti ngabohong di dinya mah hukumna ada wajib. Ngajaga diri gitu. Gitu. Jadi contoh-contohna mah kantun kurang dikembangkeun ulah kitu pada dasarna mah pamaksudan lamun teu tiasa, amun tiasa diraih ku ngabohong jeung jujur, maka tinggalkeun ngabohong sareng jujur. Lamun aya pamaksadan anu tadi teh anu pamaksadan anu diperbolehkan gitu.
Teras carana teh mung tiasa ku ngabohong maka teu naon ngabohong gitu. Teras nu katilu lamun teh mah ieu pamaksudan teh pamaksudan anu wajib. Bari teu aya deui cara ibarat teu ngaku ngabohong, maka ngabohong hukumna wajib gitu. Gitu. Eta panganten anu pertama nu ngawitan tina 8 dosa lisan nyaeta ngabohong. Gitu. Jalmi anu sok ngabohong teh Nabi ngadawukeun man kadaba alaya mutamidan fal yatabawa maq'adahu minan nar. Jalmi anu sok ngabohongkeun ka kami atawa ngabohong atas nama kami eta teh dawuh Kangjeng Rasul fal yatabawa maka siap-siap nyieun tempat duduk di neraka. Gitu. Pamalah mun sagala sesuatu dikait-kaitkeun ka nabi kana agama ieu teh ti nabi dagang batu ali ieu teh batu ali teh warisan ti nabi. Gitu. Ieu teh minyak ieu teh minyak anu dianggo ku Kangjeng Rasul. Nah gitu. Kati-kati ka nabi gitu. Gitu. Tas sakitu panginten para ibu sadayana parantos tabuh 5